Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan sarehat sareng aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng patepang di sareng Bapa di pangajaran bahasa Sunda nu kaopat. Dina pangajaran ayeuna baris ngabahas materi nyaeta kawih Sunda klasik jeung pop. Hayu urang langsung kawitan wae. Panyungsi basa hiji perkara kawih. Hidup kudu apal yen di urang mah aya nu disebut kawih, kakawihan jeung tembang. Tiluanana sarua sok dihaleuangkeun atawa dilagukeun. Kawih teh jadi bagian tina kabeungharan seni Sunda. Dina ilmu musik Sunda, antara kawih jeung tembang teh sok dibedakeun. Dina kawih mah aya birama atawa wiletan jeung ketukan atawa tempo. Waktu dihaleuangkeun, kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sabalikna, tembang mah henteu kauger ku wiletan jeung ketukan. Kawih utamana kawih kaayeunakeun atawa modern geus jelas nu nyanggina. Contona Es Lilin karyana Mursi, Mojang Priangan karyana Iyar Winarsi, Bubuy Bulan karyana Benny Korda jeung rea-rea deui. Kawih kaayeunakeun teh satuluyna robah jadi kawih pop. Lagu pop Sunda anu sok dihaleuangkeun ku Darso, Yayan Jatnika, Doel Sumbang jeung rea-rea deui teh kaasup kana wanda kawih. Kulantaran kitu kawih teh jadi bagian tina kabeungharan basa, sastra jeung seni Sunda. Ari tembang Sunda aya sababaraha wanda saperti Mupu Kembang, Papatet, jeung Pangapungan. Ari kakawihan mah meh sarua jeung kawih. Bedana kakawihan mah dihaleuangkeun teh dina kaulinan barudak. Ku kituna kakawihan teh sok disebut oge kawih murangkalih atawa kawih barudak. Contona wae aya kakawihan oray-orayan, Pacicipoci, Hom Pimpah, Paciwit-ciwit lutung jeung sajaba ti eta. Aya deui kawih buhun atawa klasik saperti Etog Mulang, Ekek Paeh jeung Awi Ngarambat. Ayeuna hayu urang dangukeun. Tadinya anu disebat beda kawih sareng tembang teh nya. Ayeuna urang dangukeun heula contoh lagu kawih. Mangga wilujeng ngadangukeun. Cekapnya contoh lagu nu bieu didangukeun teh nyaeta judulna lagu Mojang Priangan, eta contoh lagu kawih. Ayeuna urang dangukeun sasarengan contoh lagu tembang. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab tuanana guna, harti bisa mere bukti. Harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang
tapi harta gampang leungit nunggu harti manfaat dunia akhirat. Ya cekapnya. Nah kumaha benten henteu antara kawih sareng tembang teh nya bentennya jelas-jelas benten. Nah anu tadi teh nyaeta upami kawih mah kauger ku wiletan sareng tempo, upami tembang mah henteu. Nah secara auditif nyata sapertos tadi kawih ku lagu Mojang Priangan sareng tembang contohna tadi ku lagu Pupuh Sinom. Nah cobian engke ku hidup genrekeun deui kitu nya benten antara kawih sareng tembang. Nu katilu urang dangukeun contoh lagu kakawihan. Oray, oraya, luar leon, kasawah, entong kasawah, areng kesedap petang. Nah, cekapnya eta contoh lagu kakawihan judulna Oray-orayan. Nah, sapertos anu tadi tos disebatkeun, janten pami kakawihan mah dianggena kange kaulinan barudak. Mangkana disebut oge kawih murangkali. Nya, urang lajengkeun. 2 unsur-unsur kawih. Unsur-unsur dina rumpah kakawih teh saperti kieu. A. Adegan lahir. Hiji wangun atawa tipografi. Rumpah kakawih teh ditulisna beda-beda. Upamana wae aya nu sapada, 2 pada jeung saterusna. Tina sapadana oge teu matok siga sisindiran atawa pupuh, bebas kumaha pangarangna. Pada teh maksudna barisnya. Pada teh bait pami pada lisan teh baris. 2. Pilihan kecap atawa diksi. Rumpaka nu alus teh gumantung kana kecap-kecap nu dipake ku pangarangna. Biasana sok kapanggih kecap-kecap nu geus langka dipake atawa arkaik. Tuluy dipake nuliskeun kawih. Upamana wae kecap asih diganti jadi kecap duriat atawa kecap sedih diganti jadi kecap tunggara. 3. Citraan atawa imaji. Nyaeta pangaruh kecap kanu maca atawa ngaregepkeun kawih. Biasana mah aya patalina jeung naon nu karasa, katempo, kadenge ku nu maca atawa ngaregepkeun tina kecap-kecap anu aya dina kawih. Citraan dina rumpah kakawih sifatna bisa citraan suara auditif, citraan panempo visual, jeung citraan pangrasa taktil. Rumpah kakawih nu alus teh aya tayalian anu bisa ngabalukarkeun nu maca atawa ngaregepkeunana teh milu ngarasakeun kana naon anu ditepikeun dina eta kawih. 4. Gaya basa atawa figuratif. Gaya basa dina kawih teh bisa ngabalukarkeun ayana harti konotatif. Konotatif teh yang tidak sebenarnya. Gaya basa dina kawih bisa nimbulkeun harti nu beunghar kana eusina. Kawih teh jadi prismatis, hartina bisa mibanda harti anu mundel. Jero tur loba. Dina basa Sunda aya sawatara gaya basa, upamana mijalma ngasor kadalon, rarahulan jeung saterusna. 5. Purwakanti. Nyaeta padeuketna sora kecap boh di awal, di tengah, atawa di tungtung. Ungkara kalima. Nilik kana perenahna purwakanti teh bisa ngarendeng dina sakalimah atawa sapada lisan. Bisa oge ngaruntuy dina antara pada lisan. Kulantaran kitu purwakanti teh aya nu ngajajar nyaeta purwakanti rantayan. Aya oge anu ngaruntuy nyaeta purwakanti runtuyan. Titienan deui rumpah kakawih di handap ieu. Sinatria
dana laga nya A sareng A. Bela bangsa jeung nagara sami A sareng A. Dibarengan tekad suci I. Berjuang keur lemah cai I. Janten ieu teh purwakantina AA II nya. Pamisina tria dana laga berarti eta teh purwakanti rantaian. Upami AA II eta teh disebutna purwakanti runtuyan. Nah ieu disebutna pada atanapi bait. Teras ieu disebutna padalisan nya. Padalisan teh baris hartosna. Padalisan kahiji, padalisan kadua, katilu sareng kaopat. B. Adegan batin. Adegan batin rumpa kakawih mah teu katembong langsung, tapi kudu diteleuman atawa dirarasakeun. Carana bisa dibaca sababaraha balikan atawa disungsi kumaha eusi atawa maksudna. Nu kahiji jejer atawa sense. Jejer teh pokok pikiran anu aya dina rumpa kakawih. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang ku nu maca. Tema dina rumpa kakawih rupa-rupa. Aya tema keagamaan, kamanusiaan, cinta kalemah cai jeung saterusna. Upamana wae rumpa kakawih tanah Sunda. Nyaritakeun kaayaan tanah Sunda anu keur harengheng. Jadi bisa dicindekan temana teh ngeunaan cinta kalemah cai. 2. Rasa atawa feeling. Feeling teh ngajiwaan eusi rumpa kakawih. Rasa dina rumpa kakawih bisa kapanggih sabada dibaca. Naha dibacaana teh digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun, atawa dilenyepan dina jero hate. Rumpa kakawih tanah Sunda upamana moal kapanggih rasa eusina mun dibacana ukur dina jero hate. Sabalikna baris kapanggih tur karasa kumaha keungna mun macana digorowokeun atawa digalantangkeun. 3. Wirahma atawa ton atawa tun nya. Nada teh sikep pangarang kanu maca. Tina sikep pangarang ngabalukarkeun ayeuna suasana nu karasa ku nu maca. Dumasar pada rumpa kakawih papatong upamana. Katageun sikep pangarang teh ngabejaan kanu maca yen sakumaha riweuhna ku gawe. Urang kudu reureuh heula pikeun pasrah kanu Maha Kawasa. 4. Amanat atawa intention. Amanat teh pesen pangarang anu karasa ku nu maca rumpa kakawih. Tapi najan kitu amanat dina hiji rumpa kakawih ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Hartina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat tina hiji rumpa kakawih. Kitu nya perkawis materi kawih pop Sunda sareng klasik. Ayeuna pangjembar basa. Hiji kecap sifat. Kecap sifat bisa dipasing-pasing luyu jeung kamampu dina ngagambarkeun babandingan. Rupa-rupa babandingan dina kecap sifat diantarana A. Kecap sifat ekuatif. Nyaeta kecap sifat anu nuduhkeun bandingan anu sarua biasana make rarangken sa jeung wanguna sarua titik-titik jeung. Nah, kahartos teh nya. Contona Imelda sageulis lanceukna. Eta teh sarua jeung hartina Imelda teh sarua geulis jeung lanceukna. Jadi sageulis sarua geulis. B. Kecap sifat komparatif nyaeta kecap sifat anu nuduhkeun babandingan hiji hal leuwih atawa kurang tina hal liana. Biasana make pola kieu. Titik-titik leuwih plus kecap sifat plus batan titik-titik. Contona baju kameja Doni leuwih alus batan Nita. Jadi aya ngabandingkeun. C. Kecap sifat superlatif nyaeta kecap sifat
anu nuduhkeun hal anu dibandingkeun teh ngaleuwih anu lain. Biasana make pola kieu. Pang titik-titikna jeung pohara titik-titikna. Contohna Indri budak pang pinterna di kelas. Nya pang titik-titik pang pinterna. Nu kadua sapatu teh pohara alusna. Nya nu kahiji aya ekuatif, nu kadua komparatif, nu katilu aya superlatif. Sakitu nu kapihatur dina pangajaran ayeuna. Mudah-mudahan naon nu urang pelajari tiasa janten ilmu nu manfaat. Teras kada hilap kerjakeun tugasna, teu ngerjakeun tugas sami sareng alpa nya. Sakitu nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina pangajaran anu salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.